Cekeno curhat cong. Iya cong. Alhamdulillah, ayeuna waktosna masuk di segmen Cekeno Curhat cong. curhat cong. Curhat cong. Iya cong. Seperti biasa orang langsung wae ya teh aya Soib Kosmo nu parantos curhat, urang kupingkeun wae nya. Assalamualaikum Cekeno curhat cong. Abdi Haris di Cikidang ya teh. Ai tips menghilangkan bau mulut gimana ya Cekeno? Atuh nuhun Cekeno. Hatur nuhun Cep Haris anu aya di Cikidang. Nembe naroskeun cenah tips menghilangkan bau mulutnya. Ya, gampil tips menghilangkan bau mulut mah anu ngawitan nu kahiji, sikat gigi sing rajin. Margi gigi anu berlobang eta tiasa nyebabkeun bau mulut tidak sedap. Jadi, cegah dengan sikat gigi secara rutin 2 kali setiap 2 menit. Lain 2 kali dina saminggu nya. Mulek atuh lamun kitu mah ya. Tips anu kadua, supaya bau mulut hilang, berkumurlah di kumurna ku pewangi ruangan. Bayang merenya ruangan wae menikeun dugikeun ka seungit kitu nya. Kemode mulut dibere pengharum ruangan mah tengah hiliwir ga ngobrol ge. Tips anu katilu, hindari mulut dari ketiak. Jadi jauhkeun si mulut jeung kelek teh nya. Margi salah sahiji faktor bau teh nyaeta kelek. Jadi omat ulah dideketkeun antara mulut jeung kelek. Tips anu terakhir, gantunglah pewangi ruangan di bibir agar bau tidak sedap tercium menjadi sedap. Jadi wangi terus sepanjang hari. Atuh salah tipsna kanggo ayeuna mah. Atur nuhun ka perhatianna Cekeno pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Curhat Cekeno. Sampai ketemu lagi di curhat selanjutnya ya. Cekeno curhat cong. Iya cong.